Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Yola Febriani Putri ti kelas 12 MIPA 2. Panghulung kalbu kajembaran puji janten panghias ati urang sanggakeun ka Zat anu maha suci, Zat anu ngan sahiji nyatana Allah Rabbul Ijati, puji anu janten panghias rasa urang sanggakeun ka Zat anu maha kuasa nyatana Allah Azza wa Jalla. Syukur anu janten pangratos masihan rahmat taufik sinarang hidayahna sehingga urang sadaya tiasa kumpul ngariung di ieu majelis ilmu. Sholawat sinarang salaman mugian tetep dikocorkeun, dilengserkeun ka junjungan urang sadaya, panutan sadaya umat Islam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad, ka para kaluargina, sahabatna, tabiin tabiatna anu pamudah-mudahan dugi ka urang sadaya selaku umatna. Bapak Fadli anu ku abdi dipihormat oge teh hilap ka sadaya rerencangan abdi anu abdi pihormat. Ngadegna abdi di dieu insyaallah bade nyobian nyampaikan hiji biantara anu eusina. Ujian nu dipasihan ku Gusti Allah dibagi dua, nyaeta ujian anu manis jeung ujian anu pait. Nu kahiji ujian anu manis nyaeta ujian dipasihan nikmat tu Gusti Allah. Nu kadua ujian anu pait nyaeta saperti dipasihan musibah. Jadi kasimpulanana upami urang dipasihan anu manis, urang kada bersyukur. Naon sababna? Sabab aya ayat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 anu hartosna saestuna upami orang syukuran kana nikmat Allah, pasti kami bakal nambihan nikmat. Tapi sabalikna upami kufur kana nikmat Allah, maka siksa Allah kacida pedihna. Upami orang dipasihan ujian anu pait sapertos musibah, maka kedah sabar. Nabi bersabda, sabar eta sabagian tina iman. Sareng Allah ngadawuh, Allah seneng ka jalma-jalma anu sabar. Jadi urang hidup di dunia ieu penuh cobaan. Salaresna masih keneh anu disaurkeun, tapi waktosna teu cekap. Sakieu tu abdi kasadaya hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.